Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Hairunisa Cahya Agustin bade ngajelaskeun ngeunaan kaulinan oray-orayan. Oray-orayan nyaeta kawih kaulinan anu sok dihaleangkeun nalika barudak rek ulin ucing-ucingan. Biasana samemeh prung ulin barudak sok silih cekel heula tak-tak. Nu tukang nyekel tak-tak nu dihareupna jeung saterusna. Tuluy maju kakenca kakatuhu katempona ngaleor siga oray bari ngawih. Tuluy luar leor mapayan jalan ngurilingan barudak nu keur jaga jadi guha. Nepi ka asup salah saurang budak, tuluy ditita milih rek ka mana. Naha rek milu ka kelompok nu kahiji, guha katuhu atawa rek milih kelompok nu kadua, guha kakenca.